tenang hati pannya. Kapan nemun ditagih deku bang ka dia tinggal mayar. Teuing adi aing mah sakola mah tah leumpang bae heula. Bari mah bayar bae aya ka dieu mah. Mundur. Woi. Kenapa sorangan, Lur? Aduh, kau main yuk, Mas. Lain kau beneran amat ieu he. Senario dia menemukan di jati diri ieu dihareup biasa nage sok ngalepot bangun ditagih ku Gua ai. ngerti sate. Bagor ti satena di BS Batuan hatena. Miniona. Atuh cenah kalau main game bae ti tadi urang ngomong he di deng atuh deng. Ale, bae di Mas. Segera dia mana ya cenah anak ngalunasan minggu ieu sok kolopok bae. Tenang bae atuh tenang dibayar ieu mah. Tenang, atuh geus segera bayar burung. Kumaha sih Han? Hah? Bulanan minggu ngape atuh cek bebeng deuleu ka handap. Can dibayar nu kieu teh. Bayar deh. Kudu bayar. Kieu ya. Kieu bisa cash. Geus teh bae urang mah. Tak geus nya anu lain ya. Oh. Jaho isi nari dia. Oh lah. Bring ieu ai. Masukan lancar malah ha. Nah jangan ngidinya. Oh tunggu Itu mau ngicem deui nya ya. moal kori mah. Oh burung atur nuhun nya urang moal kebal-kebal soalna loba kan hidarkeun nih kabelah hareup ieu atur nuhun ya. Ulah lagi deui nya. Oh, sekali-kali deui ngicem ka. Oh. Ganggu wae heuh. Waduh, kumaha tuh? Waduh, kalah turun gitu, hai. Oh iya. Mana udah ieu. Alah, aing mana? Tadi kita kayak setik sotik. Aduh cek darahnya si Alin beh. Waduh, mana can dibayar? Iya, kasih bapak bang ya. Kumaha ieu lajuna ieu? Oh iya. Aduh, aing Kumanya mun geus kieu ya. tapi cek aing mah mending jual deui motor lah. Atuh paling dijual meureun kumaha. Oh jeung bayaran hutang. Arage seneng sapoe aju balaksak bae dah. Dia iya. Dia he nu nitahan ka aing. Atuh beli ke motor. Atuh mantakana Ya mungkin. maka batur ge. Atuh sukana mah bakal menang deui dong kamari paling mah tadi gitu nyaho dari anu nyaho hayo. Atuh aing gitu nyaho ieu. Jadi ieu tadi nu ngajakan main deui. Aing cek aing geus. Pan kalah nyerenteng ka aing meureun pan sepakat kabehan meureun. Atuh aku sepakat nama ieu. Atuh lah nyerenteng teuing ha. Kalah nyerenteng udah ya anu ngata aing. Gas. Pokoknya mah orang Koremak ya bae ya. Kumaha carana ya orang ngabalikeun ka si Bang itu. Atuh enggak mau tahu aing mah. Atuh urang Lama aing oh. aing makan ngilu-ngilu dari ya. Atuh kumaha aing meureun teu nyaho naon. Lu kumaha ieu? Nges dia cicing dia aing dek barang siar nya. Bangsa ka mana? Nges bae Allah. Coba tanya. Aing diajak mah. Nges saya borong. Dia mau tungguan bae dia. Dan teu ajaknya. Di dia bae cicing. Ayo urang pun aing itu mah. Anu lagi kumaha? Moal buru moal. Bedakeun bae. Kumaha dia bae tah mah. Nah, anu kalah malabur. Atuh aing ge nang harapan si Bapak Bang kumaha ya budak mah. Waduh. Kalah ripuh aing ke ieu nya. Geus ulah di deket tadi lah saya tah mah. Untung eta ge pake aren si eta sebenarnya malen pake aren aing. Bener dia. Oh, nges ulah deketan deui saya tah mah. Paling saya tah di udah-udah tah. Bae hutang akan dia tah. Main selawat bae. Kumaha ya nah kahareupeun nya. Mana anyar keneh meuli deui motor. Iya ya, target aing. Mas, Nah, Mas ya. Cager serangan. cager. Lah ini orang kan ieu ge aya maksud gitu. Maksudna dia Jadi orang eta nagihan gitu ka dieu gitu. Pas harita sakeun babaturan sorangan teh. si Surabi. Nah, eta nginjem duit ka urang eta 1,5 juta 1,500 eta lah. Heeh. Jadi kieu urang diutus ku atasan urang. Bisa teu bisa aya teh aya kudu aya soalna urang geus teu nagihan ka dia deui minggu hareup mah dioper ka Bang Lades gitu. Atuh hubungan mah jeung urang mah nginjemna ge meureun kamari budak teh eta si Surabi jeung si Susidani. Anu nginjem duitna ge. Atuh lain gitu ja. Atas nama sorangan ieu. Soalna ieu. Waktu urang mah pokona mah atuh neuk aya neuk eueuh atuh wayahan teh kudu aya ieu mah.
Kumaha urang tadi na kitu nyaho. Sampai ke eueuh waduh atuh orang terancam ieu mah ku atasan orang di pidana. Gahil dong budaknya. Atuh udah dapat ngacer bebe ka dia lah. Oh, sugan urang mah make atas nama si Surabi bareng Pokoknya ieu. mah lunas deui poe ieu soalna urang geus dioper ya ka Bangladesh. Waduh, kumaha ieu nya Masnya? Tadi urang aya duit kieu teh ku budak dikana situskeun aju eleh urang ieu teh boga di saperak-perak acan. Aya sakirana ku eueuh-eueuh deui mah kitu ieu. Nah, iya motor saya kira-kira. Atuh mau motor nu urang anyar keneh. Atuh geus burung daripada orang kadi-kadi tuh henteu meunang mah atuh. Ieu motor sementara mah kurang ditahan heula jeung barang bukti ke atasan ja kulantaran eueuh pemasukan kitu lah nya. Atuh apa boleh buat gitu motor sorangan kurang disita gitu ditahan gitu. Atuh kayak heulan Mas, ulah kira dibawa we urang can aya solusi soalna ya. Panggihkeun heulan solusina ya moal enak ya. Waktu orang mah gak mau tahu. Pokoknya mah motor kurang dibawa bae ieu mah. Ya masukan sekali ka urang ieu. Atuh tolonglah Mas. Rada di ringankeun lah. Soalna urang karak meunang ieu motor. Geus urang mah gak mau tahu. Pokoknya mah ieu motor dibawa ku urang ieu. Atuh ulah kitu Mas. Alah ulah kuat gitu da. Urang ge butuh ieu mah. Atuh encan murag tempo ieu, mentang geus murag tempo. Lain teh tiga orang lebih oper soalna ieu tahu. Waduh, atuh anyar kene ieu man, bukan mah meuli keur beuting Mas, tolonglah Mas. Parah ya. Ka urang mah jadi nasabah deui ke ya. Mas. Waduh, Mas. Tolonglah Mas. Tolong apanya? Bedul nah ini budak kurang ngajar kah marah bukan aing. Laju nama yang duit HP motor ieu mah. Mah yang hirup kieu teh. Kamari keneh nyakal duit. Paring seueuh deui bae aku ludas. Kunang gitu mek langsung tuh tadi. Ih, aing Asal gimana, Jis? biasa di kota gawe urang mah. Enak ladak motor mah. Atuh aing kadang-kadang teu di jalan aing. Kunang ngabur tuh bae. Pugu ieu dia mah aing ditawaran situs ku budak buan tadi nanya. Aju. Jangan jamin bakalan beungar cenah. Heeh. Aduh, darbe si Surabi nginyumbang duit modal 1,5 juta. Oh menang Jis, kabeli motor kabeli eta. Udah ngajang jana bakal menang terus sih nah. Makanya aing gelaser wae dia mah. Aduh ada mah eta budak ge nginyumbang atas nama aing 1,5 juta. Atuh motor aing tadi nu anyar meuli tiageun. Dibawa ku si bapak bangna. Aju bang teu kaberan ku ari. Oh wah. Budak eueuh kah ninggalkeun aing ieu. Cek aing ge mik geus ulah menan situs. Eta nyaoti sarta situs. Atuh ti si Sudeni eta nu Aing duaan. teh si eta. Geus kuari mah kieu bae geus ulah menan situs ulah ilun kumaha. Pokona mah daripada meunang sakedeung sugih aleh deui kuari nu lah hutang ngabadeg teu kebayaran. Oh geus nama aing hutang di mana-mana ya kalah ngaparahan leuwih-leuwih nu ti kamari-kamari balangsakna. Enggeus daripada lilir mah mendingan ilu yang gawe Jakarta. Baik. Hadap mah Gawean ya. atau aya pagawean Jakarta. Ayo. Daripada orang main situs kali itu tuh ngaradik. Nggak mal beh, itu kan berangkat orang ya. Ayo siapkeun lah. Geus, mik mana mik. Oh, tri tuna eta main judi bakal beunghar moal. Nu aya balangsak dong kari kan. Heeh. Dong aing ku hari nana Ngerasa boga aing. Geus daripada gitu mah ulah main-main kana naon taran tadi teh kan. Situs-situs nu kari itu judol. Lah geus mending berangkat mah yuk, gawe yuk. Ayo lah. Ah geus lah. Makanya dah aing mah. Heeh. Aja urang kayak di ditu dia gawean. Atau bisa aya pagawean mah, nu penting menang duit urang sapoe. Atau yang jelas heulan yo. BCA nya tuh BCA. Naon baca? Atuh, bacok tengah aku ah. Mulungnya. Atuh, daripada main slot teu ngaradik mending kitu bae urang salah. Daek tuh bae. Ah geus ayo. Geus sih.